Jo. Siapa tuh si Ratna nu beda agama teh anu kamari? Oh, Jo, kunaon sih teh Ket? teu kuna naon teu. Naon sih teh tadi teu ngomong naon? Yeh, sia matong sok waduk teh kurat, bebeja kaing. Eta panon sia kunaon beureum? Geus lewelin. Henteu ieu tadi rokok nyogok kana panon. Kumaha carita nah udah bisa kana panon kitu teh kurat? Tuh. Aing butuh sing awe aing anjing. Piraku anjing. Pan tadi teh sia teh meuli seblak lin beurang teh jeung awe sia. Nyeta gara-gara eta, peda aing ngomong kieu, yang mani sangguannya mewareg. Peda kitu unggul, aing langsung diputuskeun. Waduk eta mah waduk. Eta teh yang putus jeung sia jo ngan eueuh alasan. Kesempatannya eta sia ngadang seblak jeung sangu. Da teu logis atuh. Coba kau pikirkan. Ingat wah lieur aing oge. Geus aya nama ulah mewek. Nah ulah laki mewek lemah. Bening kieu aya nama sugane atuh awewe aing bogeun babaturan nu cocok jeung sia bener teu? Tuh kebeneran nelpon. Halo sayang. Kita putus ya? Hah? Naha? Enggak naha-naha. Oh jadi gitu. Setelah aku ngajual sawah si bapak buat beli aerok biar bisa jalan-jalan sama kamu mutusin aku. Beli aerok? Oke, nya atuh. Geus, pareng mana awewe kieu mah? Naon sia ngajual sawah kolot teh? Nya henteu atuh anjing.